adalah sebagai tanda geus deket kiamat. Hiji. Nomor kedua, sumapatu Baitul Muqaddas dibukana Baitul Muqaddas geus ayeuna dibuka lebar-lebar. Yahudi tidak akan tunduk sampai kiamat. Bahkan menjadi huru-hara di berbagai negara adalah Yahudi. Namun kurang dibacaan tafsir, dibacaan hadis seperti etalah. Tetapi Baitul Muqaddas bakal dibuka. Nah, kunjungan manusia di berbagai negara bakal datang ke Baitul Maqdis untuk melihat mana Bethlehem, untuk melihat mana Kangjeng Nabi Ibrahim, untuk melihat mana itu batu dan lain-lain sebagainya. Dibuka geus. Sedahsyat apapun Israel perang, tetap Aqsa dibuka sebab aya masukan. Dua, geus berarti geus tere kiamat datang. Nomor katilu summa mautan yakhudhu fikum kasyasul ghanam. Dua kematian, satu mati tidak diurus oleh negara, masyarakat lelempangan kamana meni henteu diurus ku negara, nu diurus saja pajak-pajak nada ngajerit masyarakat percis okos kitu paehna embe. Kumaha paehna embe? Jadi bangke diantep dipicen, manusia bakal hargaan seperti kitu. Maut eta jeung maut anu biasa. Geus terjadi ku hari dengan 100 rupiah terbunuh nyawa geus hargaan. Dengan parkiran doang, butuh parkiran doang ribut paeh masa non harga geus puguh main racun-racunan antara kalangan atas nyawa seperti nanaona geus dibada-bada geus hargaan nyawa geus tiga eta keur carita aman-aman, keur carita peperangan urang digali di Baghdad. Orok ditembak bae, awewe tembak, nyawa seperti bangkai. Naon gitu embe, gitu kene kamari di Rohiyah, gitu kene di Syria, Yaman, sarua bae, geus deukeut berarti ka kiamat. Tilu nomor kaopat, summa istifadatul mal hatta yutarrajul bi'ata dinar yadhillu sakhitan. Kemudian ke bakal ambalaya harta. Kuari ge geus lain lalagaan harta teh dibandingkeun jeung kula keur leutik makan harare saja hayang ngadahar bandeng satahun sakali. Uari mah santri ngadahar lauk asin geus embungeun. Geus embungeun nya ge kudu jeung sate bae. Eta kan masalahna santri mah masyarakat terhina sadunya. Terendah sadunya tapi daharna kuari masyaallah karim. Lamun teu jeung botan moal daekeun. Malah hegeun mantap ngondang ngariung ka santri sae. Aduh, lauk asin. Oh, moal aing mah kaditu geus. Pimpinan si eta tah mah. Maksudna ieu ambalaya engke komo setelah Mahdi. Ya Allah ya Rabb, setelah Mahdi bakal aya samangka dibelah dua, didahar ku sakecamatan teu seep. Ku subur-suburna. Ku subur-suburna sadesa teu seep. Terus dikerokan ditaekeun ka luhur di tihangan, mencara di tihangan mah eta teh bisa jadi kosenayan, bisa pake ngiuhan ku subur-suburna. Kuari mah samangka teh masih laleutik keneh, cara geldeg-geldeg di Jawa di keronjong mah tetep etot keneh bae, etot di keronjong mah lantaran teknis-teknis cenah. Tapi di Jawa mah rada deres ada geledeg-geledean. Ini akhir zaman, ya Allah ya Rabb. Nah, sebab fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhalatu. Kemudian fitnah anu henteu aya hiji imah ti negeri Arab kecuali kaasupan khususna di Arab, umumna di saantero negara. Eueuh fitnah anu henteu asup ka imah, wabeh kuari mah daratang ka imah fitnah. Fitnah radio, fitnah TV, fitnah HP, fitnah berbagai fitnah ala barat kuari. Masya Allah kuari mah pakaian budak awewe bae geus lepis di keueutan barolong mending bolong tangan sakadar dibitis mah dihareup lebah eta tolol jasa.
Masya Allah isi negara geus jadi kos kieu fitnah. Aduh geus puguh make rok mini baheula mah hanya di bandara urang aya nganterkeun jamaah haji deuleu awewe make rok mini turun ti Amerika turun ti Eropa atuh kuari mah di hareupeun imah urang orang naik angkot yang geus upat-ipet bae rok mini Masya Allah kari aju urang dandeuleukeun nyana pandai jam meureunanan beda jeung nu di imah mah hideung imah rada putih-putihan we mangpang meungpeung tolol jasa terus urang kacitra ka ditu ya Allah ngagebegan jagong buuk beureum sabelah anting gede sabelah Masya Allah anu meuli nagi pudoli jeung Haji Pendi pantolol eta kumaha tuh pantarnya na bae ge nagog di dinya tuh komo nu segen iya diajak ku yana Gusti Allah ini kumaha lah hiji pita anu teu asup ka hiji imah wabe hararasup geus fitnah naon bae ge baheula mah urang boga anak cicing di jero kamar teh bunga lantaran meureunanan maca kitab minimal nyana tentrem cicing di jero kamar kuari mah ulah tentrem deuleu anak cicing di kamar bae ek 3 ku jangan BF starolol jalan ndeu kumaha terus si hararade permainan budak di jero kamar 24 jam keluar langsung pepencahan bae pepedangan langsung des induk da ceget sia naonan nurutan dina TV ndeu kumaha leuwih gede pengaruh eta batan pengaruh pendidikan agama eta ti budak eta aduh ka ditu dong baheula mah mobilan urang kan kursi dong ngeng cicing bae ngeng cicing bae kumaha make remote budak neuleuh dina game wah aya emakna tabrakeun ka mana aya bapana tabrak sia naonan kajeun bae meuli deui ja emak we naon duit emak naon emak ditabrak-tabrakeun ku budak tabrak-tabrakeun tah ieu hiji fitnah ti leutik teh geus pada kos kara itu encan ke ka ditu ka hareup nu budak leutik ayeuna anu geus terkontaminasi ku permainan kos kitu ku fitnah engke 10 tahun 20 tahun ka hareup ndeu kumaha ieu mah urang bari terasa tentrem santai ieu pendidikan di zaman urang kamari alif jabar a be jabar ba aba te berjabar tas jabar satasa be jabar bata jabar tabata mim jabar mata majar mata si jare ieu ajar sia bata mata sia eta urut baheula urang bagus ke eta ieu geus para rakyat teh coba geus karari ieu para bedang geus set budak nu ayeuna naik ka luhur urang geus arareueuh pikir secara filosofina seperti eta fitnah geus puguh ayeuna pertokoan mall dan lain sebagainya ini percis ucapan kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa terakhir perdamaian antara aranjeun jeung antara Banil Asfar anu Banil Asfar sangat biadab luar biasa mencaci maki terhadap mukminin boga pemikiran hayang melurusan sanajan nyana nyieun perkumpulan tetap untuk memojokkan mendiskreditkan muslimin iraha bae jeung kapan saja terus bae dibentuklah kumanehanana satu lembaga dibentuklah satu organisasi dibentuklah satu konstitusi tapi tetap jangan nyidrakeun jang ngahinakeun jang nyudutkeun muslimin terus kemudian engke manehanana nyieun berbagai kelompok organisasi di berbagai negara sehingga nyana aya dina kesatuan di bawah bendera 80 bendera satu bendera bakalna 12.000 sedangkan aya 80 bendera ieu kabeh jang nyudutkeun muslimin tidak berdaya engke negara Islam berikut muslimina dengan perkumpulan jelema-jelema nu biadab seperti eta
kuari geus terjadi baheula nyeun PBB jang Perserikatan Bangsa-Bangsa keluhan berbagai negara teh usul kadinya tetapi urang geus berasakeun usulan-usulan Islam teu pernah ditolerir. Iyalah sabaraha puluh bendera eta urang nyeun kuari Asia Afrika tetep bae kuari napas Asia Afrika zaman baheula bagus zaman kuari tetep bae tidak ditolerir. Kemudian orang kawira kuaringan kadieu kitu nyieun kitu Asia Tenggara. Asia Tenggara fungsina keur zaman Pak Harto marada deureuss tapi saat ieu henteu kumaha. Kejadian-kejadian anu kuari perlu ditopang nu sifatna internasional. Nu aya PBB tapi urang teu berdaya. Sebab naon? Memang tujuanna ge jang ngakakalakeun Islam. Terus disisit habis sehingga tidak berdaya dicoba kuari kekuatan Baghdad lantaran dahsyat jasa sebab seluruh dunia Islam mengarah ke Baghdad bombardir apapun alasanna tentang biologi dan lain sebagainya no penting bom seperti eta ayana tinggal Iran geus ditingker-tingker terus bae terus Suriah lantaran dirinya negara aulia Allah negara kewalian tapak walian bombardir di Suriah. Yaman tetap negara kewalian aya beberapa nabi di Yaman bom geus puguh Khalifah Utsmaniyah Turki hancur kemudian terus kuari diintai terus Uzbekistan kitu keneh terus andai kata Taliban anu berjibaku kapan saja di mana saja nyana terus berjuang tanpa ngabogaan negara wallahu alam kuari kurang-kurang membaca situasi aya naon si eta kok Taliban kikituanan teh deuleu Indonesia tanpa jana urang geus kumaha meureun poso kemudian di India tanpa nyana geus kumaha Kashmir urang sakanyaho urang Kashmir teh wah terus-terusan turun Taliban ka ditu. Kuari Rohingya nu berdaya jajol ti Taliban jeung aing sia kajen kumaha. Oh terus Taliban mah di mana bae aya huru-hara nyana datang kumaha wallahu a'lam meureun hiber atuh Haji Pedi ge dibere ari teh jampe hiber bah barang datang ka Kalimantan anu nembak bae. Ieu mah ririwana ieu mah wayang. Aduh. Iyalah coba ayo Masya Allah kari. Nah, di Indonesia titik-titik kan geus kajauhan ku polisi teroris tapi kan teu disebkeun ku negara aya naon sebab aya produksi di jerona saat dibutuhkeun tetep bae kudu make eta. Dia disararieun ja urang. Nah, aya negara semacam gitu kewalahan Amerika teh. Cacak-cacak Amerika geus eueuh orang Taliban geus ongkang-ongkang di dunia. Tetapi orang Taliban bakal sekarang itu jasa. Saya diciptakan oleh Allah titik untuk perang. Lahir anakna lalaki didik untuk perang. Lahir dididik untuk perang. Tidak ada selain perang. Nyana coba lamun eta deuk kumaha kuat. Masya Allah aya keneh jelema nu kos sekarang itu. Urang mah pan ngadege perang ge lain deuk hayang ka mana ngungsinya. Ieu kuari urang lamun perang ka mana ngungsi. Jadi urang mah leudek maju dengan ngungsi. Lantaran teu pernah dididik tapi jana Masya Allah siap perang. Baik surga menang luhur Islam al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam luhur ulah sok diluluhuran dengan perang Islam luhur Taliban. Masya Allah karim. Daratan ka urang ge sareng urang Taliban deuleu urang Indonesia ada rees bae dia. Naon dia ngarees bae. Udang itu dia orang Taliban. Di Taliban aya kamodelan atuh. Kumaha kamodelanna? Kamodelanna kapal Amerika serian orang Taliban mah. Udah. Waing cek urang mah. Itu ku aing ribut jangan jeung nyana. Maksudnya ributnya lain ribut perebut hayo aku aing mah gas ku sia maneh ya set make jepretan set oleng kapal tidak bari jangan teu ditayang-tayangkeun ka urang model kos kitu teu ditayang-tayangkeun
turun tentara Amerika, minggir mana? Orang Taliban, minggir. Kakarak ge 10-an, 40 sabelah ieu 40. Ieu pan pelor geus loba jasa di dieu pelor. Disoka ieu. Datang ke bengkel ge ceurik beakeun pelor. Di hareupan orang Amerika mah kitu. Loba nu arasup Islam. Orang Amerika sebabnya nama enten gabunuh ketika geus diasupkeun ka kelek. Zikir sih. La ilaha illallah. Lepas ke. Aduh, kunaon sia eta bau sakeun. Taliban. Daya di negara teh aya nu model kos kitu. Tidak memperhatikan urusan pakaiannya mah. Hiji-hiji bae balik di naon gitu di poe make deui nu eta. Ieu na ge udang-udang sadaek nanyana. Sadaek nanya geus teu pugu potongan nya war geus pugu mancritna ka mana naonna ka mana. Brek beres geus. Kuari hirupna di guha-guha. Di naon kitu ku leuweung-leuweung. Iyalah di dunia teh aya modal kos karar itu. Di Indonesia lo baru dididik di Taliban teh. Wow, asal huru-hara terjadi di Indonesia, pulang cenah pulang. Geus maneh heula ka ditu. Kayak geus beres, ditu beres aing bara di kadang aing datang ka ditu. Aya sejarahna kan orang As-Sa'as Samarqandi di urang teh Naksabandi. Ari eta wali sangat teh kapan Naksabandi, berarti urang Naksabandi Uzbekistan. Nah, Uzbekistan, Afghanistan, kadi eta Taliban ngarendeng di Uzbekistan, di Afghanistan. Nah, di dieu dididik. Jelema teh dihandapeun batu. Mimiti di tengah dahar korma dong sapoe hiji. Sapoe hiji caina ngan salegut doang. Lamun teu kuat tampiling cenah. Sia can ge perang. Urang mah kamari teu puasa bae ge, oh sakitu dahar loba ngap-ngapan dibere 2 jam depan itu hiji korma. Nah iyalah aya nu dididik seperti itu dah. Ieu keur carita. Aya perdamaian antara kaum muslimin jeung kaum kufar. Kaum kufar selalu mendiskreditkan, memojokkan muslim. Nyana bakal membangun kekuatan terus, bakal aya 80 bendera, satu bendera 12.000. Nah, kali 80 dina harti eta kinayah kana kuatna kafirin di berbagai negara. Eropa, Amerika, Australia, Asia geus dihijikeun ku Amerika. Sigana nyana bangun api lain jeung bangsana padahal ngahiji terjadilah multi. Urang di Islam, Turki, Yaman dan lain-lain sebagainya teu pernah aya persatuan. Ketika urang deuk bersatu nyana ngakalakeun ulah. Mesir acak-acakan salilana, Arab acak-acakan salilana. Terus persatuan. Iyalah ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shadaqa Rasulullah. Maha benar Kangjeng Rasulullah yang telah menjelaskan bahwa nanti di akhir zaman sudah dekat kiamat akan ada perdamaian, perkumpulan kalangan manehanana terus untuk memojokkan kaum muslimin. Itu pernah aya damai. Ketika aya perdamaian seperti PBB tetap bae sebuah nama. Ketika aya perdamaian, ketika aya Asia Tenggara sakikituna bae dan lain-lain sebagainya, urang makin terpojok. Bahkan urang di Indonesia bagaimana Islam jadi tamu urang terasa. Urang namu di negara urang sorangan. Ketika orang berbicara agama nu mayoritas Islam, orang tetap dikakalakan. Bila perlu dibunuh, berarti orang benar-benar tamu di negara orang sorangan. Ialah shadaqa Rasulullah, maha benar Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selesainya dakwah berarti Kangjeng tidak akan lama lagi terlihat di atas bumi secara mata kasat. Walaupun Kangjeng mah teu maot, kuari ge Kangjeng teh hihiberan hadir. Di mana nu maulidan, di mana nu pengajian, di mana hadir atuh Kangjeng Nabi. Boro-boro Kangjeng atuh wali ge bisa hadir. Masya Allah.
cenah kan kula mah teu pernah kapanggih jeung wali atuh babari hayang kapanggih mah hiji ceuli kudu dicocokan mata kudu dipeureman dibengker sungut kudu dipakean kadieu naon kara-karana lakban leungeun kudu diborgo suku dirantai tah lamun geus kitu karek kapanggih minimal jeung juri heula ke karek jeung ahli atuh ai ceuli teu pernah dicocokan mata teu pernah ditutupan atuh moal ka kapanggih jeung wali cok diradatang ka imah ke neangan cocok-cocokan urang ieu rantai geus kurang cek pamajikan ka barang tas balik ngaji kok jadi derantai ka amang urang titah ku kiai ai siapa salah tafsir titah dicocokan edahan yeun cocok karet bede gering jaga jeung hukum cocok da cocok nafsu teh Ki Zaid teh 4 bulan di Australia Ki Khalid anu boga barang malah Zaidin di dieu mah Zaid nu boga hartana Zaid nu malingna tarolah Ki Khalid ngaku kanu berwajib tanpa didahului ku dakwaan bahwa nyana teh maling harta Ki Zaid nu Ki Zaid da keur eueuh ayeuna aya di Australia kakarak ge 2 bulan sedengkeun 4 bulan nyana biasana balik masih 2 bulan kan dengan pengakuan Ki Zaid apakah langsung dihukumi baik ieu masalah walau aqarra lamun ngaku Khalid bila dawan tanpa didakwa terdahulu mengakui annahu saroko bahwa dirina maling mala Zaidin al-Ghaib harta Ki Zaid nuker di Australia apakah langsung dihukumi lam yuqta fil hal ulah waka dihukuman sehingga dipotong leungeunna hari taul kumaha tuh tahan Ki Zaid tebui baik tahanan dalam maupun tahanan luar selama 2 bulan tahanan luar awas hati-hati Zaid kamu tidak boleh nyaba apa itu nyaba Pak nyaba tuh pergi kamu jangan pakai nyaba atuh hakim mah keceletot gua hakim parah hakim gadungan nih mah hakim kamu tidak boleh bepergian keluar nagreg. Oh kalau di sini boleh, nggak boleh ke Tasik luar nagreg mah, ke Garut itu luar nagreg. Kalau ke Singapura mah ajak saya ajak hakim, Pak hakim blon ya. Tidak boleh, ya. Pokoknya kamu harus tinggal di dalam negeri. Iya Pak. Atau di Bui. Bal yuntazaru huduruhu fil asah. Tungguan kehadiran Ki Zaid. Masya Allah. Ulawaka. Bisa kos situ kan jelas maling. Jelas maling nama. Nah atuh make jeung ditunggu sampai datang. Sahanunya barang anu dipaling teh hakikat mah horeng ternyata nu Khalid. Tuh kan. Pikih ngaranna ge. Atau sahanunya barang anu dipaling nate ternyata endek dibikeun ku Ki Zaid da ka Ki Khalid sahanunya begitu Ki Khalid datang dibejaan bahwa harta anjeun emas 5 kilo aya nu maling ku Ki Khalid Zaid termasuk mobil anu di garasi teh ieu dipaling ku Ki Khalid aja Khalid kumaha kuari geus potong dihukum Masya Allah cek Ki Zaid buku eta mah harta emang disipasingkeun jang nyana coba deh kumaha hayu atau kieu iya tuh kunaon dipotong lain tungguan kula heula emang kunaon
papan eta teh harta teh susuratan nama nunyana. Masya Allah tadi mantang temenang gegeraan dihukumi tetap kudu dihadirkan heula Ki Zaidna sebab pengakuan baru sebelah pihak yang kedua belum menyatakan bahwa benar-benar dipaling lamun nyana nyokot yakne Khalid maling ternyata horenganan hakikat nama maling nunya anak apa itu kudu dipotong atau emang dek dibelikan kanyana kan itu kudu dipotong. Masya Allah atau dek diwakaf dipaling ku Khalid sebenarnya atau emang eta geus diwakafkeun ieu kanyana ngan can dibikeun tuh kan lain masalah mal mandak bal yuntazaru huduruhu fil asah ulah wa kagegeraan di hukuman tungguan kehadiran Ki Zaid. Masya Allah hiji awakarra atawa ngaku Ki Zaid bahwa dirinya maksa amata goibin kamat Ki Zaid anu gaib ngaku bahwanya ngazinahan amatna Zaid boga amat teh wanita belian wanita bisa dijual belikan nuta tadina gonimah tina peperangan tinggal cerita eueuh warimah kekatna Zaid boga amat ngaran Sarwiti didele-dele kiku Khalid teh Sarwiti amat ge Masya Allah menarik amat ibu dah pasti ieu keturunan anak keturunan ningrat didele ulesna rada lemes kedua kulit da bangun herang ieu mah bangsa lain urang Rawakidang bangun lain sebab di Rawakidang sepatan Paku Haji awewe teh ai kaluhurna mah bagus kahandang sebab ahli mopok galung beda atuh nomor suku nage sendalna 55 apa terealus baheula bari papagon urang ditu Garbung nah jadi Ki Khalid teh deuleu amat teh tertarik waduh mantep oge ngan asal diajak senyum ngabalieun asal diajak seri teu merean ieu budak teu bogoheun beureun gai gitu kan nyana ge boga rarasaan kan urang ge gawe boga rarasaan namun bangun sunyam senyum percaya diri bogoheun kajen buku Haji Pendi liwat awe seri pasti bogo lain bogo gilaeun kolot-kolot loba laga cak awe Masya Allah nyada geus PDW pajar bogo kira-kira teh geus kolot gitu atawa barang suraseri wah pasti bogo ini pede ditanya daekeun mangkaning Masya Allah riem-riem beungeut diajak ka imahna ipna ka kuburan oh kuntianak pantes atuh bogo dipok pega ka bau kuntianak jajana ge kuntianak lalakina ieu tah ieu Ki Khalid barang neuleuh sikap Sarwiti seperti kitu teh mulai setan datang yajri majrodam siapa lalaki cek setan ulah sok eleha geus gerdaekeunana eta mah atuh pinang artina sesama manusia lain jenis mah biasa keur carita teu bogoheun atuh sama lalaki ieu alah perkosa
kuari membeli obat ambalaya ektasi loba ndek dibunuh wae ku sia setan ngaranna ge nganu bagus mah ulah kitu geus bae bawa karuyuk ku sia langsung geus perkosa cak pikiranna bawa karuyuk emang kotok ih siapa sok boga pikiran kitu perkosa mah teu di mana bae penting mah hasil maqasid setan sial bisa biasa ya Allah lantaran setan mah terus bae pantang mundur setan mah pantang mundur terus bae ngagodana ya otomatis pas magrib batur ka masjid nyana ka kebon itu kan unung batur ke kamar hasil atuh magrib mah masyaallah saha-saha ge biasana jabat ai magrib mah biasa ka masjid saware tani saware ka masjid kitu keneh nu dicicing di imah mah alhamdulillah ka masjid lolobana baheula kuari mah masjid ya Allah ya karim geus disayomkeun masjid kuari di dampura can kaburu ya bapak ke masjid disayomkeun ku masjid kunyana geus lah ke bapak mah ke bae ka masjidna geus kolot geus pensiun kuari mah moal wakah heulana cak masjid ku baledeg sia masjid ge ngomong masjid ge emang gua dari teu ngomong atuh ngomong masjid ge kadenge teu kadenge ge ku urang ku ahli Allah mah masjid kadenge urang liwat teh di gerowan pas ini salat dulu mau kemana ngomong masjid pun kadenge ku urang ngarumpuyuk urang masya Allah ieu ka dieu salat heula engke ge salat teh ka mana ge sebab urang geus tenang teu boga kabeungberat ih hayu urang ka surga masjid ngomong kitu wah ujianana mobil di jalan ge tiga ku pas motor apa Ki Zaid kurang sia Zaid ditinggalkeun motor ka masjid aing kok sia mah berani-berani so bodoh saya nu hayang kempes kana paingan tahun kolot polisi dek nangkep ge dibikin ku aing kawari tangkap ku polisi mana surat-surat enggak ada pak SIM enggak punya ini harus tilang jangan ditilang buat bapak aja ya teu da ikeun teh polisi emang motor naon sia Vespa tahun 60 paingan atuh sia polisi ge sieun atuh pajar keramat tah mah ya Allah polisi udah budak ngorai itu Vespa tahun 60 wah bisa-bisa kasurupan polisi. Dah ya kesimpulan nama Khalid teh ngazinahan amat yakni sarwiti milik Ki Zaid ai Ki Zaid eueuh keur kaus tadi kakarak ge 2 bulan deui taya kumaha tah ai tadi mapan maling harta Ki Zaid nyana ngaku meme didakwa tetep ulah waka dipotong leungeunna ulah waka dihukuman lantaran saha nyaho begitu saya datang orang harta teh milik Ki Khalid atawa memang dek dibikeun ka Ki Khalid nah eta kan ulah waka dipotong nah kuari ngazinahan beda jeung maling ai tadi bapak besi ieu teh nu harta nu Ki Khalid atawa emang ieu mah dek dibikeun atawa dek diridokeun ku Ki Zaid lah kajen dah ridho bae kan bebas nah kuari mah ngazinahan tungguan apa ulah Ki Zaid ulah berbeda sih atuh beda tadi mah urusanana maling harta ai kuari mah maling bobogaan lain ya tuh dompet kulit buatan Garut jeung dompet nu nempel di papalangkakan tuh lain deui beda hukum dompet si dompet tapi lain deui nah ya gua yuk tetap ketika Ki Khalid ngaku bahwa nyana telah menggagahi seorang wanita amat milik Zaid yang Zaidnya sedang ada di Australia maka segera dihukumi ya mun Zaid mun Khalid encan pernah kawin di had lamun Khalid geus pernah kawin berarti kudu dirajam hukuman
pancena sarwitina milik Zaid na ge kan eueuh atuh deuk naon nungguan Zaid lantaran Zaid saja dan ditungguan andai kata kuki Zaid diridokeun atuh kan eueuh hak karidokeun sebab teu bisa diridokeun atawa teu diridokeun tambah urusan anak urusan kepribadian maling dompet papalangkakan lain deui sanajan diridokeun tetep haram atawa ku sarwitina ridho Pak udah nggak usah diranjam Pak emang kenapa saya mau sodakoh aja misalkan mah jadi sodakohkeun gitu aju halal atuh lamun disodakohkeun halal mah boh atuh urang neangan pisodakoheun teu bisa teu bisa disodakohkeun kos itu cek jaga sarwitin teh kula mah geus atuh karunya kaki Zaid cenah geus ulah lantaran kula mah ridho jasa geus cenah ridho biridho beh ridho biridho atawa cek Zaid na eta milik kula geus dipaksa kitu mah geus kula mah ridho bae teu bisa sanajan dibikeun sarwitina ku Ki Zaid los ari geus digagahi mah geus dipaksa mah diperkosa los dan sia sanajan dibikeun tetep urusanana hukum zina mah teu bisa diridokeun teu bisa disodakokeun teu bisa dimanggakeun tetep bae had beda masalah ya Allah aya ge Abu Nawas cicing bae di hareupeun kantor negara cek hakim teh jeung cek gubernur itu apa mana Abu Nawas ja coba datangan Abu Nawas aya naon di istirahat kok istirahat di DPR iya waduh meragukan ya sebab kamari ge nu demo teu meunang ka DPR iya besi aya implik-implik ente kula mah cuma istirahat kan kantor DPR milik rakyat pinter Abu Nawas seserian Abu Nawas ente maksudna ieu istirahat di dieu kunaon kula alhamdulillah ya rabbil alamin masyaallah bunga anu luar biasa emang bunga kunaon begal kula leungit begal leungit aja pan seri bersyukur ka Gusti Allah begal kula reungit emang kunaon hadena henteu keur ditumpakan jakna jadi kula bunga lamun ditumpakan makan leungit teh jeung kula-kulana jakna teh mantap kula bersyukur hadena keur teu ditumpakan jadi kula ieu kuari salamet mun cacak-cacak kula keur nempak begal atuh jeung kulana leungit jakna bingung tadi DPR jadi kieu cenah ieu pikiraneun urang ieu kumaha teh cenah jadi nyana mah bersyukur seserian jadi begal leungit teh ya lantaran nyana keur eueuh di luhur jadi seserian nah etalah seorang manusia nu hebat dipikir tak kudu gubernur jeung ku hakim teh ku ente ge can kapikir kan dasar otakna sajengkal pikiran geus PR tama geus PR ke minggu hareup ditanya saurang-saurang nu bisa jawab diadukeun jeung kebo hiji aduh eta lain samana ya sama Masya Allah kayaknya bakal seserian sorangan lamun kaharti mah berak belum mantak kurang ayeuna carita kitab teu kaharti mantak teu seuri teu senyum carita dongeng teu seuri lantaran teu kaharti lamun kaharti mah ieu ge negara kuari lamun kaharti mah urang seserian atau greget ieu teh naon sababna kok jadi kos kieu naon sababna kok jadi kos kieu urang teh lantaran teu paham naon sebabna FPI mah bergerak dengan dahsyat HTI Muhammadiyah naon sebabna NU mah leha-leha bae bahkan membackup urang teu paham ketika urang paham pasti urang teh oh bahkan ku penyanyi mah panjang karena geus ngarti urang teu paham
Adapun engke setelah ngerti mungkin orang oh iya atau benci ya kan orang can paham ya kudaon iya ya setelah orang paham kakara kuari di negara Indonesia apakah aman ente apakah sinergis ente masyarakat jeung pemerintah teh kuari berlawanan pemerintah di jero pertahanan dia berlawanan dijadikan perang jadi tetapi moal insyaallah moal sebab naon di Indonesia aya dua kerajaan zahir jeung kerajaan batin kerajaan batin telah memberikan sen kepada orang-orang tertentu tidak harus ada huru-hara saat ini tetapi sama-sama kita lihat emang kunaon dipertanyakan ku ahli-ahli wirid ahli-ahli Allah padahal ieu teh lamun endek diberantas kebatilan anu sangat batil leuwih ti batil masih kena ti batil teh hayang ka batil bebeneran teh masih 5 kilo kena parah ya berat mah berat batil lain lalagan tetapi cek kerajaan batin jangan lebih berat ada huru-hara dibanding dengan memberantas kebatilan. Lantas kami sebagai umat muslimin dalam rangka memberantas kebatilan yang dahsyat bagaimana? Aya nu bogana Allah serahkeun ke Allah. Kita lihat nanti mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan selanjutnya apa yang terjadi. Tapi kan urang sieun. Naon nu bakal terjadi? Wallahu a'lam. Eta mah geus diserahkeun ka nu bogana we teu beunang, sakali teu beunang. Kos kitulah di Indonesia. Sebab di Kulon Gunung Karang aya kerajaan, di Cirebon Gunung Seremai kerajaan, di Garut Gunung Papandayan kerajaan, Sukabumi Gunung Caringin kerajaan, di Lombok aya gunung luhur kerajaan. Setiap gunung aya kerajaan-kerajaan. Apakah kerajaan eta cara ricik atuh? Henteu. Ialah Indonesia berbeda jeung negara-negara lain. Nah, kita diserahkan ke nubogana. Wallahu alam deu kumaha cak nubogana. Cuman orang harus hati-hati. Mawas diri ngaji urang ngaji nu ka Mekah anu endek boga kegiatan-kegiatan dalam kegiatan orang selalu mendekatkan diri ka Gusti Allah. Besi Allah engke menghukumi nubogana kan teh nya deuk kumaha-kumahana. Harus waspada sih ada untuk berangkat encan aya izin dipaksakeun cilaka secara zahir aya hitung-hitunganna secara zahir aya hitung-hitunganna ngan moal ka dihitung secara zahir Indonesia begini begitu begini pembinanya begini begitu yang bergerak begini begitu organisasi ada dihitung sekarang ada NU ada HTI ada Huruj ada FPI dan organisasi-organisasi lain. Nah, ia kan diperhitungkan secara zahir kahitung sebenarnya mah bangsa Indonesia aya sabaraha, nu kafir aya sabaraha, kemudian organisasi aya sabaraha, mutlak apa tidak ikut ke NU, mutlak apa tidak ke FPI dan kita kahitung. Kemudian partai kahitung, kekuatan partai Golkar, PDI dan lain sebagainya sabaraha, di bawah teh solid apa henteu, emang teu kahitung, atuh kahitung. Ya kecil. Geus kitu tetapi lain eta wangsit. Nu paling sulit adalah urang ngabogaan kerajaan-kerajaan nu baheula pernah dibombardir ku wali-wali sang. Kerajaan-kerajaan tersebut teh kapan loba nu arasup Islam. Arwah-arwahna masih keneh main. Mandak loba nu aneh di Indonesia mah aya raja teh bisa hees. Geus make obat tidur gitu deh bisa hees. Menteri gitu keneh, asal nakal bae awas. Tidak menutup kemungkinan sahabat anak kiai, anak raja, anak sahabat. Iyalah di Indonesia mantak di istana aya 2 larangan. Belah dieu jeung belah dieu. Dilarang teman untuk dilangkahi, untuk dimacam-macam. Emang kiai osok ka ditu cenah ka istana ulah loba omong geus. Bisa osok kajunanyakeun ka aing atuh aing-aing sia-sia. Itu cenah ajak-ajak bener naonan ngajak sia atuh ka ditu. Sia mah diajak hayang berkat. Aing mah puyeng asal hayang berkat bae ka istana aku ka istana kudu diberkatan bae.
Iya teu beres anu mantep mah asup ka istana tanpa aya undangan zahir di jerona musyawarah ada siapa di sana kemudian ulah yang berkat ieu mah panuar rentul di dieu mah berkat mah ka mana ieu leungeun aing eta teh beres tah badak berterima kasih cak Abu Nawas alhamdulillah Masya Allah begal aing diparing hadena keur teu ditumpakan mun ditumpakan ieu leungit jeung aing-aingna tah geus mulai tarada karti tah saya ke tarada karti lamun leungit teh jeung aing-aingna teu cilaka tah encan cenah kieu can kaharti atuh puyeng aing ngahartikeunana seperti eta insyaallah urang ngadoa mudah-mudahan negara urang aman kiai-kiai bis dibere bentang mata hatena pemerintah mudah-mudahan dibere berbalik polisi jeung abri mudah-mudahan bersatu demi untuk kedaulatan bangsa walaupun terus secara zahir mah kebatilan-kebatilan teh teu katah tetapi ujung-ujungna sementara ieu titah dirasrahkeun ka nu boga urang tetap berpikir upaya secara urang baik wallahu alam ke ujung-ujung nama ieu bahkan beda karak ge saminggu 2 minggu kitu seminggu 2 minggu kieu sementara seperti eta tunggu mungkin sabulan 2 bulan 3 bulan wallahu alam kos kitulah teu meunang sambarang ketika Pak Harto di demo langsung melengsarkan diri di Mesir kayaknya mangga baik sebab itu sembarangan ketika Gus Dur lebih awal geus leuwih nyaho Gus Dur geus di bejaan bisa dipertahankan sangat bisa tapi lain eta tuh di Indonesia ya unik sebab naon untuk datang ke Indonesia teh lain sakadar RRC lain sakadar Amerika lain sakadar Belanda lain sakadar Jerman tetapi lain sakadar Arab. Wih, Indonesia mah pohara. Pohara tah nu mantak urang daripada engke acak-acakan lebih baik mengkerucut, memperbaiki diri sementara. Coba kaharep da wallahu a'lam. Kos kitulah di Indonesia. Guys, bandingan urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala putusan Allah nu nyaho bakal kumaha teu nyaho apakah bakal dibere angin naudzubillah apakah bakal dibere banjir naudzubillah apakah dibere gempa naudzubillah min dzalik apakah seuneu naudzubillah apakah aktor-aktorna dibere garing ku Allah naudzubillah serahkeun ka nu bogaana masyaallah nah kula ge lain cakula cak saha kiai lain cakula aya kiai nu ngomong siapa justru marah baik ke aing waktu marah tuh lanang tenang tenang sih yang sulit yang menentukan kapan harus apa dan kapan harus sudah kapan harus perang dan kapan harus berhenti kapan harus demo dan kapan harus selesai nu nentukeun eta nu hese ge lain berangkat ieulah tokoh-tokoh gaib di urang masih solid para aulia Allah ningalikeun sebab Kangjeng diutus rahmatan lil alamin begitu pula para aulia Allah ningali ka Kangjeng sebagai rahmat nyadage untuk menyelamatkan bangsa jeung umat kumaha carana tapi lamun geus wayah derna atuh der bae kabeh ge jeung kuariga nu boga hutang gede mah hayang perang cenah atau nu dicarekan bae ku pamajikanana aing mah mending perang cenah ku pamajikan dicarekan nyandung teu meunang pan eta mah dahsyat mah tuh koh pamajikan nyarekan bae nyandung teu meunang usaha kudu bae deuk kumaha coba hayu atuh cekna mending perang ieu mah ya teu perang nagara ge nya unggal perang mah eta mah da loba omong aya kuari jegelmana ge awalahu akrahalahu amata akrahmata ghaibin alladzina 'an hudda fil hal jelema anu geus wayah derna atuh der bae kabeh ge jeung kuariga nu boga hutang gede mah hayang perang tapi lamun geus wayah derna atuh der bae kabeh ge jeung kuariga nu boga hutang gede mah hayang perang tapi lamun geus wayah derna atuh der bae kabeh ge jeung kuariga nu boga hutang gede mah hayang perang tapi lamun geus wayah derna atuh der bae kabeh ge jeung kuariga nu boga hutang gede mah hayang perang tapi lamun geus wayah derna atuh der bae kabeh ge jeung kuariga nu boga hutang gede mah hayang perang tapi lamun geus wayah derna atuh der bae kabeh ge jeung kuariga nu boga hutang gede mah hayang perang tapi lamun geus wayah derna atuh der bae kabeh ge jeung kuariga nu boga hutang gede mah hayang perang tapi lamun geus wayah derna atuh der bae kabeh ge jeung kuariga nu boga hutang gede mah hayang perang tapi lamun geus wayah derna atuh der bae kabeh ge jeung kuariga nu boga hutang gede mah hayang perang tapi lamun geus wayah derna atuh der bae kabeh ge jeung kuariga nu boga hutang gede mah hayang perang
maksa ngazinahan sarwiti Zaid sementara Zaid nataya sarwiti diperkosa nyana langsung lapor mengakui bahwa nyana pelaku zinahna tetep bae teu kudu nungguan datang ki Zaid harita keneh ngaku kemudian di kitu telusuri keabsahanana setelah memang benar dari pengakuan-pengakuan manehanana maka segera hukumi sebab eta mah teu bisa diridokeun jeung teu bisa diikhlaskeun teu bisa boh lamun dompet awewe diikhlas-ikhlaskeun oh masyaallah geus pokona mah jelema nareang anu ikhlas kobok wari usim SMS waduh ambalaya tuh wari saring ikhlas cakana mukhlisina lahuddin udah teu bisa wa tasbutu bi syahadati rajulain wallahu